Pak, jalmi teh kabagi tilu. Aya anu ayeuna punjul, aya anu mandul, aya anu baraga. Nah, hiji jalma teh aya anu punjul, dua aya anu mandul, tilu aya anu baragajul. Mana jalma nu punjul? Jalma nu punjul gaduh ilmuna dimanfaatkeun. Sekali deui. Ari anu punjul mah gaduh ilmu teh ilmuna dinaonkeun? Dimanfaatkeun. Siga ibu we jeung bapak bahwa ngobrol di tempat pengajian teh eta teh naon? Nah cicing we sariawan. Ngobrol, ngaler ngidul, tepugu, recok, ya Allah ya Karim. Eta teh sedang dinaon Pak? Dibibita, digoda, ditutupan ku saha? Ku syaitan, ku iblis. Dituturkeun ku urang sadaya padahal urang teh nyaho ngobrol keur naon teh? Keur tolabul ilmi teh keur ngaji teh hukumna kumaha tapi dilaksanakeun. Apal hukumna kumaha jalma nu ngobrol di tempat pengajian? Apal teh eta teh naon Pak? Anyaho ilmu. Kemudian atuh bet ngarorobol wae. Berarti ilmuna teu manfaat. Cik rek naros kuring mending ngobrol mending sare. Ada deh, mending ngobrol mending sare. Mending sare. Naon sare mah? Atoh eta mah sarena keur ajeuna. Itu ciri-cirina nyerep, ciri-cirina na sukses eta ajeungan teh. Sabab panengan ayeuna tolabul ilmu teh keur nenangkeun hate. Eres Bapak keur nenangkeun hate, jol tenang hate teh di masjid sehingga penawan. Sare. Ulas daripada naon ngobrol. Ibu bapak nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sing jadi jalmi anu punjulnya gaduh ilmu salit dinaonkeun? Dimanfaatkeun eta punjul. Rek pilih ku bapak, pilih ku ibu, punjul mandul baragajul. Ari mandul. Anu mandul kumaha Pak? Mintul. Digesek-gesek oge Pak. Teu naon-naon. Teu jadi-jadi, teu keuna-keuna da naon Pak? Mandul. Mandul mah kumaha Pak? Ilmu teu amal. Nu hiji punjul, ilmu bari amal. Nu kadua mandul. Ilmu teu amal. Urang aya di nomor sauriji nya ieu. Nomor 3 mah naon Pak? Baragajul, ari baragajul mah ilmu teu boga. Horek amal kumaha ilmu lagi teu naon Pak? Teu boga. Tuh, matak baragajul, balagadig, walagadigkeun. Dua Subhanahu wa ta'ala. Tapi hidayah mahal, hidayah urusan saha? Urusan Allah. Tong sok nyapelekeun ka saha? Ka jalma anu ayeuna jauh daripada Allah, bahwa ibu bapa nu dimuliakeun ku Allah, sakedret netra Allah ngarobah nasibna eta hamba Allah, nu tadina baragajul, nu tadina ayeuna mandul, nu tadina mintul. Oh kersaning Allah Maha Kawasa, Allah Malikeun, Allah anu ngagaduhan. Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dini. Bisa jadi dibalik posisi Pak. Leres teh. Ulah gampil memoni sieta tara ka masjid neraka. Sieta mah tara salat neraka. Sieta mah sok ayeuna ngadu neraka. Ulah emang neraka nu saha? Ulah waka masuk ka neraka saha Pak? Allah dekana nerakakeun hak saha?
hak Allah. Allah dekana surga kan hak saha? Hak Allah. Ulah kurang. Ulah diponis. Wah, si akang eta mah peda ayeuna kopeana meleteng beureum di kopeana ge. Sorbana panjang ngagapuy geleber samping Pak. Lakat ibadahna surga teu bisa. Leres teu bisa. Kusaha lebetna ka surga? Kunaon lebetna ka surga? Kusaha? Ku rahmat Allah. Allah geus ngalusenkeun rahmat maka nu baragajul Pak. Mangga surga teh calikan walaupun baragajul. Eta sorban ngagapuy panjang haji di detailna ge. Tapi ibu bapak dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Mari kitu sangakeun husnudon ya awin di ayeuna urang sadaya kedah sae santinya ulah ka masukan ranah Allah. Muga-muga we sing harusul khatimah sadayana nya. Janten jalmi anu mandul, moal deui janten jalmi anu baragajul, insyaallah Allah ngawasakeun. Muga-muga sing janten jalmi anu punjul di hadapan Allah Subhanahu wa taala.